Sunda Diji kalintang ngabantosna kanggo kagiatan pangajaran bahasa Sunda di sekolah. Kumargi lengkep pisan eta teh sagala pangaweruh anu patalina sareng pangajaran bahasa Sunda teh karojong payana Sunda Diji. Lajeng Sunda Diji teh es kuning luyu sareng paneka zaman ayeuna. Nyaeta ngagunakeun teknologi informasi anu barudak ayeuna mah kalintang nyangkem pisan kana IT eta. Katingalina mah eta teh kedah telas diupdate, diluyukeun panginten sareng pangajaran bahasa Sunda anu ayeuna kanggo di sakola mah. Kumargi tangtos wae kedah nyaluyukeun kana kurikulum-kurikulum anu ayeuna di sakola supados eta teh mantuan panginten kanggo murid dina pangajaran bahasa Sunda. Di tinggal tina wandana ina mangre langkung samperni eusina oge tangtos langkung munal kamari-kamari mah teu acan secara khusus panginten medar perkara pangajaran bahasa Sunda. Kapayun mah rupina kedah diluyukeun sareng pangabutuh pangajaran bahasa Sunda di sekolah itu rupina. Mugia Sunda Diji sareng Mangle manjer saterasna.